Masak-masak atau hari maneh teh? Kan tadi geus bebenah. Bantuan ambu. Tadi padahal geus gawe oge. Gawe naon ari maneh teh? Bikin sasapu nyeuseut. Ulun ajeng si kabayan. Mangku naon panyai teh kabogona si kabayan? Dek dijodohkeun kumbu. Maena teh zaman Siti Nurbaya paman jodoh-jodohkeun wae. Panyai teh mung dijodohkeun teh. Atuh ari teu cocok kumaha? Cocok oge. Kan saling sayang, saling cinta. Bagi itu setuju. Nyiitang. Tuh selilis nyamper tuh. Nah lilis. Ulin yuk kemana? Asawat. Ditarik mah. Panas kieu. Ajeun. Coba atuh korek naon diuling. Oh ya ada teh nya ulina. Assalamualaikum. Ada-adatan. Ih panas, kurang kasawah. Emang dek naon? Aya taratas tis kabayan. Kabayan? Heeh, aya tuh. Ayo. Mana? Sawah. Mau ngapain? Mereka panggilan. Dek yuk. Ayo ikut. Ayo. Bentar. Kok kalian pakaiannya kayak gitu sih? Sekarang kan udah 2020. Emang kenapa? Enggak yuk. A few moments later. Ambu, reka mana? Iya, reka warung. Si abah ningali si Nyai jeung si kabayan di sawah. Tan ngajakan. Pas tadi disamper ke si Lilis. Ayo emang ge urang teh ayeuna. Tuh, tingalikeun di sawung. Mapai jalan satapak ngajugjug ngahiji lembur teka rasa capena sebab aya nu ditea. Mapai jalan satapak ngajugjug ngahiji lembur teka rasa capena sebab aya nu ditea. Hujan angin dordar gelap teu aya nu ngiuhan. Udah panas ujung ngiuhan gitu. Nya ka mana si Lilis ditahan yang nyi itu gitu. Heuh nya, kandong teh boga jin. Mantan teh gitak gua geo. Nahaun kabayan? Panas teh. Alah sia deui kunaon papanasan. Keur nungguan nyiteung. Nyiteng keur di jalan kene. Di mana buru-buru atuh gitu? Oke siap kabayan. Nuhun Om Jin. Siap. Emang ini teh mau kemana sih? Sekabayan. Mana si kabayan na? Itu sekabayan. Ayo. Yuk. Kabayan. Oh, Citeng. Ke mana? Ke dia. Ayo si Ambu ke dia. Oh, udah oke si Ambu tadi gitu. Tingalikeun anak Ambu tuh. Kubuhan. Ayo urang sampeurkeun. Yuk. Sia semboro kokok. Modal satu ya karena sia. Mana deh pipilun. Ngajakan anak aing sia, hah? Ngajakan ke sawah deui kepanasan. Mana teh, hah? Terus atuh apa? Gimana? Oke balik. Nah si
berkokok pada soto benang ngajakan anak abah. Ayo nama pan lain borok kokok iya bisa di miliaran tuh. Dek jadi miliaran ya. Jadi naon wae ge. Si nyai mah geus aya dodona. Tuh di imah si Toyong mau mobil, mau segala endah, martabak naon segala endah. Jadi si nyai mah jodohkeun jeung si Toyong. Mana-mana anak tuh ka imah ge kun mau embe bau deui. Lilis salah ngajak-ngajak si Iteng ka dieu. Beunana teh? Ayo balik. A few moments later. Emang zaman si Tinur Baya apa jodoh-jodohkeun? Waalaikumsalam. Nah, nyai nu ngaranna Toyong teh. Busuk bukan saya Tombo. Nah, si Toyong gitu yang banget lagi gagah tuh. Bergis bodyguard gagah kumaha tuh. Nyai teh embung abah dijodoh-jodohkeun teh. Terus tong aya mah tong obat ting ngomong ke ku abah duruskeun. Assalamualaikum, Akang Teteh. Kena naon ye, ilu ngamen. Ah, teng naon di datang lu pas kieu. Ngamen, Pak, ngamen. Bapak. Tarik man tarik. Oh, tarik ya. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Lupakanlah semua Usir ya, Pak. Ini Allah tadi Lupakanlah semua mimpi-mimpi. Jangan pernah ke